geningan kieu bahasa sepuh mah. Hujan nyai, lamun ke anjeun manggih buah anu buruk, teu kudu diala umat eta buah, teu kudu dipetik eta buah, antep we engke ge bakal murang sorangan. Tah dina kahirupan oge kitu. Di mana aya jalma anu ngewa ka urang, aya jalma anu goreng hatena ka urang, busuk hatena ka urang, antep tong dilayanan, antep tong saruakna ulah disanghareupan ku urang. Isuk ningge ge bakal capein sorangan, bakal jatuh dengan sendirinya. Maka fokus bikin urang dina kahirupan, sing lempeng ibadah, sing husuk ibadah, teangan ilmu anu manfaat, amalkeun ilmu nu aya, urusan batur gewa jeung goreng ka urang mah sanggakeun ka Allah tong jadi pikiran urang. Jongjon tah urang ngajalani kahirupan.